berkutut mepet, meropot, merocot, busiat rubak. Duh, itu. Aing teh geus guru kemana-mana. Tingulon tingetana. Nah, ieu teh ilmu nu teu metu atawa aing hirup teh camal wae. Da pangrasa aing ilmu teh geus luhur ieu teh. Luhur ku ilmu jemar kumaha bisa. Tapi eueuh wae pasien tinggal itu sepi ka aing aduh yeuh. Kumaha jeung hayang ngopi. Beng. Ade beng ka bola beng. Ade ka bola. Aya naon pulsa? Naon wae cing deungon atuh. Beberes di dapur. Bener beberes. Heeh. Kade mah kon sasajen gula eta. Leutik. Mahal eta sasajen. Doang. Mahal eta sasajen. Bermudang-mudang nutup ruguh teh eta mahal pisan. Ieu gula teh ieu teh. Kada haus. Saya tengah burinya ya mata teh. Si Odas. Si kopi. Kiru atuh. Siap. Bang niukeun. Apa sana? Sok we. Aduh, hampura pangsa. Kayak pangucekna, cucekeun. Curug aing aya teh untuk masalah kopi mah. Di naon atuh aing guru kitu tadi. Ucukan kopi kudu ku senok. Umur hamu. Lain diuk di dieu lah. Iya ngaing teh nya, ku bingung teh nah sepi gitu. Apa ngaruh tuh itu tempat? Siga nama. Ngaruh. Ngaruh seotik nama. Tahu tempat ieu kudu dirukyah heula. Siga nama. Kapan aing teh di dieu teh tukang ngarukyah, kudu ngarukyah tempat ieu. Nah tuh. Bingung wingi. Oh, udah banget itu geus standar internasional. Jika ada moah tuh. Ngali. Yang dilihat tuh. Gigi mah. Wah, pantas tuh. Pantas banget. Tapi nah masih kena pasien ka dieu masih kena gitu. Pasien teh. Sugan atuh gitu. Kayak nama ku aing geus ka impleng ieu. Ku implengan. Cara nu lain kudu nelepon batur seperguruan aing ya mah. Pangmawakeun panci atawa seeng naon lah nu aya. Nah aku panci aya HP abdi. Tah ieu mah syaratna ku panci dari mah tuh orang-orang tukang nuntut ilmu Bisa jeung cakan udah coba. Terusan ya. Iya we. Tes. Menem ya. Bisa dijual kan. Iya panci lamun dipake terap suarana tumpeng tapi lamun dipake telepon nepi ka CS aing. Aya ritual kade. Pakeun bisi aing eueuh bisa jadi ganti. Berukututut, borok bool, bucat bisul. Wah, kadieu. Ieu, batur seperguruan nuju ka repet. Hayang dipangmukakeun ieu aura. Memenawian aya waktos ya. Tur nuhun wa. Sementai kare cayan saeutik bage cai kalapa mun bisa mah. Sakan baburu nepi. Kita kabuka. Kare gempangna. Alah. Tara-tara euy saka kedua. Telepon ka aing popo aya pangabutuh. Oh, oke heula daguan heula euy. Kagok. Oke urang kadinya sagedeung deui. Wah, cilaka ieu mah euy. Berasum. Oh. Ya pengersah mah sehat. Sehat. Kumaha sawalarna? Alhamdulillah. Mak, Tak usah aing keur tirakat. Tak usah. Aduh. Kayak masa apanya? Rigigna mah ieu, rigig jawara tapi saha ieu? Kira aku teu apal. Kayak ieu can ieu heula nya, pacar ke heula ieu da kudu apa ngaran ieu teh. Sok. Saha teh ieu teh? Apa nih teh wagedag? Astagfirullahaladzim. Cager. Saya Oh, ingat lakon baheula urang keur di tapak di susukan teh. Da ilham teh keur urang ieu. orang moal aya atuh da kasupan betri. Lain karenang ka dieu. Umpak. Bak cokor. Heeh. Teu kena ku rajia da. Henteu. Rajia beut goreng. Henteu. Bisi we aya di mah. Aduh. Tuh hujan kaanginan. Ieu ka ieu ani teh. Nah aya naon tah? Tiasa ka dieu.
Eta sugan tadi nelpon ke aing kan seeng. Berarti bener aing ngadoja. Ngadoja aing. Berarti ilmu teh mesti kana metu ieu. Oh kieu ieu teh Pak. Oke dah. Sok caritakeun kumaha. Aing geus muka ieu teh muka praktek. Geus aya saminggu lilana. Tapi sepi tah ieu saksina. Oh bengnya. Nuhun. Oh pisan hiji jacan. Eueuh. Ieu geus beakar geus totongengan geus kumaha mah diburuan. Sangkan pasien aja. Tapi eueuh. Ya aing teh sekalian rek mecak ilmu. Telepon ka ilaing inyana. Malah telepon ge. Ku panci-panci acan. Tapi ka itu Aya apa nak mata aing ke ge aya. Tuh segitu mah syukur. Sok bari pangukakeun we. Tah cetek bagi gitu mah. Anggap rebes we ku ieu. Bisi aya nu poho deui aing amalan-amalan naon. Nah, berapa pasien dari aing ilmu mah geus sorangan. Wah, sorangan ilmu ieu. Kan berapa pasien sepi ieu. Wah, ilmu can tamat eta mah. Oh, matakna ge gitu. Anggap we mah beres we ku aing. Pigawean. Ya hampura atuh nya ieu. Bae darek. Silih totogeun jeung saha deui. Oh, nuhun. Beng, kopi beng. Siap. Tampi. Alah, ditampi pisan. Hampura kan sakitu kayanana. Segar Jadi kumaha tuh? Minta bantuan we aing teh sasieun sabeuneureun. Da aing inget apa sama apa gitu kan aya anu poho deui gitu saeutik sancret. Si jampena teh anu poho. Pangbukakeun sakalian. Kuba. Gampang anu gitu mah. Sok ayeuna badengekeun heula cing regepnya. Kan kuring moal bisa meres secara langsung. Oh maksudnya lewat batin. Nah, eta lewat batin. Ade gitu pun sok. Sok ayeuna badengekeun. Cerit mancerit, cerat lungcat, dol mod dol, perut hitut, buyar rasaning hati rasaning jagat. Wah, bener teh. Halo, ayo asup euy. Eta pisan udah dipake teh. Geus bieu pas cukup eta. Da kitu tambahna deui. Eueuh geus sakitu. Kurangna deui. Eueuh Jamin teh bakal. dijamin pek we laksanakeun. Eta kalah aing jadi duta tanya ka ilaing, dan bae tanya. Baru nyahoan ieu. Kan bae da urang saguru saelmu kan beda saeutik umur tah ayeuna mah ilmu geus dibikeun prak eta mah jalankeun kan kuring malila-lila teuing sabab aya perlu Aha. Ieu pada teu disuguhan meureun. oh atuh mere teh da Asistena keur eueuh. Biasana sok maneh langsung aya ngulub batu. Nah batu, linggis, urang teh lamun dikerecek. Hampura enak asisten ke lain ulah goreng hate ka ieu. Ari kitu mah. Urang mah hampura we. Teu bisa nyagumakeun gitu kan. kan bae lah enak penting enak geus beres caritana geus beres eta hayang loba pasien teh Ya. eta ilmu mah pake ayeuna mah geus beres kuring aya perlu mal bisa lila-lila Nuhun atunya. Kucokor kene balik teh. cokor atuh Geus aya raja. Inget goreng. Duh, harampak ieu. Aduh, batur aing keur gering. Si bangplak, aku si bangplak. Duh, batur aing ieu anger geus kieu teh. Hirup sorangan wae. Batur. Duit teu boga ieu teh. Duh, cek lalajo dangdut kan boga 2000 aing malah. Duh, cing tinggal suka deh jadi duit 100.000 2000 teh. Ah, anger wae aing 2000 ah. Malah aing sang jadi 100.000 ya 2000 kieu. Liur ah. Mendingan tinggali si bangplak karunya ah. Segitu-gitu GCS aing itu teh Satya maturan aing keur sepi karena naon. Si bangplak gigireun aing. Ini ah. Si bangplak lah aku si bangplak. Pokona mah. Jadi mah ieu si bangplak teh karunya keur geuring sebel. Aing mah batur kan. Sepi hampa. Assalamualaikum. Salam. Sa. Iya urang aing geus Sa. Oh, Mel. Biasa ada Mel. sorangan aing di cicing di ditu
Kumaha cager banyak gering dinya teh. Nya kita tiang. Eta teh gering naon? Aku udah sebutkan mah banyak kita piaraeun. Kumaha aing mah kene. Subara bari ka 40 cenah robana pisan euy. Alah juga di dinya boga kawauhan. Justru eta ari urang teh posisi ka baturan, urang teh da sorangan wae ulin ka ditu ka dieu batur mah teu puguh, hampa. Mata urang hayang bubur cager di dinya teh. Sugan aya infona dukun anu manyur. Justru eta urang geus boga aya kamari ngadenge. Aya cenah di lemurna teh. Pokona mah rada jauh teh dieu teh ngan urang cek beja. Berarti cek beja urang datangan gitu. Da soalna urang lamun ulin sorangan we dinya pan urang hampa. Lain ieu intina kana intina dukun cabul dukun benar. Wah, pokona mah kieu dukun mah. Kade nah Artis di mana-mana kan arinya kabeh. geus 40 ini. Geus kaopatan candek kena cager. Sugane atuh aing eta mah cek batur ge cek beja ieu mah loba nu carager. Hayang yakin eta mah. Yakin Meli bakal cager. Cager pokona mah. Saha ngaranna? Ari cek beja mah kieu ngaranna teh Mbah Ayus Genul. Geus geunuh orang mana? Heeh. Teh apa? Pokona darana mah orang apal tah. Urang tanyakeun we da soalna mah geus pada nyaho deui nya teh. Lain soalna yen ieu geus ka 40, geus ka 4 dukun. Geus ka 4 kali mana cager. Aing Candek karunya we naon kieu geus aduh. Heeh, Gara-gara eta si Robert si babi teh tah. Aduh. Mamawa. Udah jeung manehna di. Ting kanu gelo, ting kanu kumaha? Tah murah 200.000. Waduh, Pake aya atuh eta mah kudu buru-buru ieu mah. Celep pelentungnya segede. Wah, Ana segede emuk gitu ya. ayeuna buru-buru eta ulah-ulah didilakeun. Urang karunya we gitu, soalna naon urang babarnya batur sorangan gitu ya. Lain masalah keuangan, keuangan. Atuh banyak anjuk we heula ada pecageureun ieu mah. Urang mah boga duit. Majikan eueuh ke Arab itu budak. Alah. Ya ini cai kopi naon kopi. Urus pokona mah ayeuna mengbeung urang keneh, urang idit ayeuna. Jauh mah. Lumayan lah kalau motor iditna. Ngebresat jeung urang aya buru. Alhamdulillah amin. Wah digotong mah aing jeung sadeui gitu teh. Daek nganter samel Diganti lah baju. bisa itu dah nyeri di celana geus. Wah, make jaket atuh naon lah. Boga, jaket boga. Oh, geus kitu atuh make helm aya Allah. Eueuh, di motor itu boga. Wah, iya helm atuh. DJ keduaan teh bisa helm DJ keduaan sekali ewang gini. Kurang baheula kumaha. Oh, yuk kumake lah. Pokona mah rang nepi ka ditunya. Siap aja. Beuh, kira kumaha nya teh cai camel. Sepatu kan aja sepatu. Sebelah. Oh, bae sabar lagi bala. Kumaha nih urang? Aing pecah. Keburu tuh. Kira-kira Baca orang bisa macan tuh. mau kita baca Dukun ada 24 jam. Buru. Eta teh sok. Pula. Assalamualaikum. Beng, kusalah. Beng buka beng. Bangan bawa. Iya di Bahna aya. Bahna dukun. Aya. Ya, kapan aya. Mana? Ayolah. Kalau pete kalau pasti Waktu di teh. aduh nyawat naon itu kunaon Jempe kumaha dewek geus jempe cicing. Ieu mah penyakit. Kerereun mah. Sasa kenal. Assalamualaikum. Dan saya. Teh cara jago. Di Sanjagung. Payu. Pasti. Sasa wow. Tahu di mana? Aya naon itu, aya naon. Jago. Mirip pun itu mah. Tanyakeun bulu paing yang cager. Ieu itu rek di ubar atau rek ngomongkeun aing. Tuh jagung gimana rasaan gua tinggal lihat tuh. Asa pernah ka lemur. Wah, lu mana gitu teh. Mau jagung sekali. Nah, itu deng teh kalau kang ngomongkeun aing, kita rek ubar ka gosip tentang aing. Kakak murah mah. Ieu mah jeung ieu jalan ada ieu mah ya. Teu apa aing saha aing di dieu. Ieu mah cagereun itu. So, Homestay. naon keluhanana? Di keluhanana naon? Nya itu penyawa teh kun. Aduh kunnya. Si, atuh pas dahangakeun. Aing Aing dari dia teh emah. Bah, Buat kun mun kunti naon? nya dukun So. mata tadi singkatna we nyai palawangan. Naon palawangan teh? Isna Buru-buru. burut. 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 Heh. Ieu teh tos ka 40. Kieu teh cenah. Teh parobian susuganan ieu saha teh susuganan. Dia patut. Keur ngubaran burut. Jampe ajian si Raja Bekok. Geus kateuleman. Eta khusus keur ngubaran burut. Asli. Si Raja Bekok. Aslina Asli eta kan kahiji lamun si Raja Bekok teu sampai ka bisa cager.
Ayo deh hiji deui. Ajian pokok colok. Tuh, Tetara rampu. kalau ada kumaha cagur ieu mah, aing mah. Saraneh gitu. Apa ieu mah lain deui, cepetna ya. Benar. Ukur ieu mah, mana geus. Tapi pun tadi ya, Ieu, pikirannya ya seimbang tuh. kan 20% udah ya. Ngomong naon tuh teh? Pokoknya malah, ngomong. Obat tadi lah. Dengan ngahina ka aing, recah yang cagur Ini moal. masalah lagi selain deui. Aing mah teu nah we, atuh nu ubar. Sok turun pamong orang mah. Sok pecahan sok. Kan orang mah yang cager ya. Ana mau bota mana kieu? Main ngarep itu. Beng, gini beng. Sanksi gitu. Tapi cakan Perlu bedog di dapur bawa dia. rok non Ah, teh. motor tinggal ka Bagong. Saha eta? Ya jambe atuh sia teh aing keur barang. Bisa. Ulang dibejekeun. Wah, bikin jemuk lagi. Se, Awan saya teh cager. ulas ke tanah, ulas. Ulas ke dieu. Oh, eta kumaha karasana? Aya kempes eueuh. Can ah. Teh kumaha itu? Udah mau Sok rasakeun Tewewet, cari reaksi berenang, cari reaksi itu teh reaksi. cewek. Mau cari wes kayak di imah. Aing teh lain sakali dua kali ngubaran jelema teh. Ulah nyapirakeun. Kudu percaya cager mah. Jadi ama kieu teh. Udah kata-katana sia mah. Ari dukung sakit kieu. Deng-deng. Sama teu ceureuh ngawana ah. Eta karasa teh eta kempesan teh. Nah, can aya. Kade, sing jujur eta. Kumaha karasana? Wah, can aya sana naon? Sekali deh, Bah. Pokoknya mah ieu merada bandal meureun teuing buat berat ku dosa nah, Bah. Sok sekali deui sekarang yang cager teh. Burs. Naon? Bawa aja. Meureun wae aja bae kumaha kitu. Ya, tinggal banget lagi. Beungeut juga naon? Ya aja. Yo, bener di Kenal mel aja. Gimana? Obat hancur dulu. Buat Ah, dapur. gede sempurna mah cager. Bah, buru udah cager kan. Ayo asisten ayo sampai ka ngomong kieu tara-tara ieu. Jempe mun aya pasien ieu ningali ieu mah beda. Coba tah. Nomor kedua cager kan. Sampai nu kadua aing aya keneh. Yang jauh. Mana mah yang cager. Ajian besok colok. Sok, nonggong. Nonggong. Pura ieu rada ekstrim. Mel mau naon mel? Sok moal ku didoakeun teh kajauhan ti dieu. Awas sampe sih. Pokona mah cager aing mah ieu. Lumayan mangke orai siseup lah. Kumaha sabarna kan teh. Alhamdulillah aja sakit. Ya, Lain kesada sabar tadi kita perkara buruh kumaha. baru mah masalah materi mata aja ke asisten. Di jero we bantu tingali ieu Iya na. asisten nu bagian urusan. Mah teu mata duitan dukuna kade. Alhamdulillah. Nah, kumaha? Kayak ke asisten we. Kumaha asisten? Dukun keneh sarua. Beng. Ah ya, Iya. asisten mah ngarana asisten menyapa bisa we. Oh, asisten ya teh. Asisten. Paling rancung. Sok, Beng jelaskeun masalah administrasi mah ieu mah teu mohon naon. Ya mau seberapa tadi duit? Nyata apa tadi gitu. Pas ngobrol jeung Sarmel teh timit-timit ge pamajikan eueuh ka Arab ieu teh. Budak areueuh jerawu. Kada mau duit sabaraha 2000 cenah. Tadi mah sakit. Aing teh capek. Atuh aing era aing jauh-jauh tuh ieu kasih Asisten Asisten gitu, asisten mah tuh. si sanksi nya si Cangcaya. Hmm. Abdi mah tiba bakan Cianjur ieu nya Sarmel. Ayeuna teh dinten naon enjing lah kada deui. Pami ieu enjing total sembuh dongkap sama Sarmel ka dieu. Moal poho kagegelan mah aya ketan-ketan wae mah. Ketan hideung ketan beureum oge. Teu nyanak sa itu mah keur ieu atuh keunan keur mun pang jadi Betul mah. ngebor. Kumaha?
Oke, we nama tersuluh-suluh acan teh. Kas boneh we heula gitunya ayeuna mah teu kumaha aing peren bae dinya mah aing mah ka dieu teh sugan teh nya anyuk heula tadi pandinet kaleos ka tukang teh. Ngomongkeun tadi. Oh, can makanya ka duit, Ay, dia sumpah, memaksa yun. gini tadi. Oh, Nyaho aing kurang kumaha soal administrasi poin yang pura asa hiji ulah ngawadul. Disebut kanyu bisa-bisa gedean bisa atunya kitu mah. Bah, dia pada mulang heula da saya lowongna. Rumahnya tuh deui urang teh. Maha. Oh, ada kicara. Asisten keun make dijajabkeun lah teh Sarmel. Mel hayu. Besok Lumayan geuning kan. anu motor ka dia. Alhamdulillah kana motor ya Sarmel. Ada pokoknya. Awas semua insyaallah Ngerakeun aing cuma Oh, ya, depan. Tadi Oh, ya, itu pun hade. gini. Kedua digit. Sayang. Kerasa deui ieu buru-buru teh aja gede kieu. Punten. Ieu naon ngagerian deui cenah ieu teh ieu kerasa deui teh ieu. Naon deui cenanya? Baik bah da jadi ngagerian deui Pantangan tadi geus cager. Tadi geus cager tadi. Gedean deui teh kumaha ieu teh. Asisten ka dieu. Aing kan Otak tong dianyuk. Kumaha euy? Kieu dukun rada gelo Sarmel itu kumaha. Gedean deui. Tanda tadi tidak bener aing teh jampe teh. Oh, Salah. ada kieu. Paling anyuk. Waduh. Memang ajukan tim hujan. Hai kumaha? Ieu nuduh kieu. Ngesuwah kecerakan Sarmes. Kieu mah. Tuh, asisten dari. Kamu sekalian. Dan gelo, balik.